Da mungkin sok engke bapak sun kening ka pamajikan ngamalkeun ladang ceramah si Ustad. Kumaha ceuk ibu leuheung. Ari ieu mah da panganten diawali dengan kebaikan maka tungtung lagi kahadean. Ai ieu pan diawali ku dogdag. Mana buktina eta ngahudangkeun salaki ngajekok bobokong. Bandungan kena bulan puasa, ibu beges masak ti jam 3. Tunuh ongkoh, ribu ongkoh, aya salaki mantuan. Nungguan dihudangkeun we nya. Paingan borora hayang sun tengening. Nu aya ge ngadon hayang suku diangkat ka luhur hiji, rok disingkapkeun, rap sigrap Purwadewa. Ngagerem deuk ngahudangkeun salaki. Cek brother kana bujurna hudang bagong. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi doakeun ku urang sakabeh tong jejerih lamun seug menang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anaking sejang matretkeun kertekning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebat naingetan lalakon mangsa katukang anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropo. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligo hormatin simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lemur kades kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD Bapak hajat ibu hajat sami nu ku simkuring dipehormat ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan sagala-galage urang teh sagala rupa aktivitas hirup ngabogaan tujuan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil. Ari ibu pangaosan neangan naon? Bisi pincuk. Geuning aya nu teu kabeugi pincuk ngomongkeun nu hajat. Berarti lain neangan ilmu tapi neangan tetegekeun nu hirup teh. Ceuk ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya ka Pak Ustad nu deukeut ari ilmu teh fungsina al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Nah geus kaoncoran urang ku ilmu urang jawabanana acan. Mana bukti kabeh ge apal ilmu tahajud geuning unggal peuting malolor. Kabeh ge apal ilmu sedekah nah hanyeun masjid teu anggeus-anggeus ngadon ngencleng wae di jalan. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tapi naha sok terjadi. Kabeh ge apal ibu ulah jemedud ulah bakuat bakaeut kasaha kasalaki geuning aya duit leutik mah osok. Tuh seuri pan rumasa. Jadi ilmu urang teh boro-boro ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge can pati bisa. Matak gambaran nu ngaran kahirupan setiap manusia di mana atuh sumberna ilmu tong ngajugjug nu jauh tong neang nu anggang komo nyeduh ka langit bisi lemokot kana beungeut sorangan. Ilmu mah korehkeun we nu deukeut di awak urang. Rambut, halis, kumis, janggot, bulu dada teh ilmu. Palebah mana ilmuna yen Allah teh nyiptakeun, Allah ge miara, Allah ge ngatur, Allah ge ngadidik, Allah ge ngajaga, Allah ge ngariksa. Mana bukti eta ibu teu repot boga halis. Coba lamun eta halis ku Allah dibikeun kana pameliharaan urang, mungkin kudu diobat, kudu diemes. Ieu mah henteu. Buuk manyangan, geuning halis mah teu manyangan. Da sagelis-gelisna panganten halis panjang da biheung payu. Sakasep-kasepna kuring halisna panjang, batur bakal sieun. Komo palebah panganten anyar anu mana kudu disuwaikeun heula panda halisna panjang. Kunaon Allah bet kitu lantaran Allah uninga yen urang teh teu butuh ku halis panjang sampurna ieu teh. Ngan urang sakapeung tara narima kana kasampurnaan Allah. Mana bukti eta halis dikerok. Ganti ku patlot pan riweuh. Balik pengajian teh kieu. Nah, datang ka ieu mah eueuh hiji beak ku hujan. Kop kadanya dahar.
matak teu kudu riweuh urang mah jelema ukur manusia narima kana kodo jeung kodarna teu kudu repot-repot teuing. Cepil ku Allah diciptakeun tina tulang. Tulang mana? Ieu panangan dina aya tulang, waos oge diciptakeun ku Allah tina tulang. Tulang mana nu manyangan? Tulang leungeun. Geuning huntu tina tulang teu manyangan. Nah, manusia teu butuh ku huntu panjang. Kabayang teu ku ibu kasepna kuring rangeteng huntu. Datang ka dieu mustami bubar. Ta ieu teh ilmu lamun ku urang ditelik-telik mah. Balikeun deui kana awak bapak jeung awak ibu. Ternyata Allah nyiptakeun wujud jeung bentuk manusia tina 4 rupa. Kahiji tina taneuna, kadua tina caina, katilu tina seuneuna, kaopat tina anginna. Matak awak ibu teh ilmu taneuh, cai, angin, seuneu. Jelema guguru entong luhur-luhur teuing kana taneuh we guguru gerasok. Taneuh diidak, dileyak, digeuleuhan, dikeueuhan, dirujitan, dicuaan, halodo genep bulan, nolol hujan sapoe, jukut hejo deui, tutut hirup deui, lauk nyampak deui, pare oge jadi deui. Artina taneuh teu pernah nyimpen panyakit dendam. Otak lamun aya ieu jamaah nu boga panyakit dendaman, ya tinggal ngakur-ngakur berarti si eta taneuhna taneuh sengketa. Komo nu hasem beungeut meureun taneuh kuburan. Nu ditempo ku batu teu pikasieun. Tina taneuh ngajarkeun tong pernah ngukut panyakit dendaman ka batur. Tong ngewaan ka batur, tong geuleuhan ka batur, tong ijid, tong cua. Sanajan batur salah, naon hakna urang ngewa kanu salah. Sanajan batur bener, naon hakna urang kudu resep kanu bener. Matak sifat hirup gerapikeun sifat ngewa jeung sifat resep. Ibu resep ka kuring, ngomong goreng ge bakal dianggap alus, da resep. Ibu ngewa ka kuring, omongan alus ge bakal dianggap goreng, da judulna ngewa. Dan nu ngewa mah boro-boro ngadenge ceramah, na personal capit teh hayang nyacag. Ibarat ibu panggih jeung mantan. Panggih di uleman si bedul. Coba baheula ke rumah tangga, osok ibu kasalaki nyebut bedul tara. Si bebeb, si kasek, si gantengnya aku. Nah, iragrag talak panggih di uleman, wah bebeakan ngaledek nage. Matak gerapikeun sifat resep, gerapikeun sifat ngewa. Nu ngaran hirup be aja, biasa wae. Da jelema teh teu cicing dina hiji darajat, kadang ayeuna bener, isuk bisa salah. Kadang ayeuna salah, isuk bisa bener. Matak nu ngaran tinggal cicing dina takdirna. Katilu ilmu awak ibu, ilmu awak kuring, pan Allah teh nyiptakeun urang teh tina seuneu. Mun ibu hayang salamet, kuring hayang salamet, da enteng ku guru we tina seuneu, tong kapanasan diri ku milik batur, tong karerab awak ku harta batur. Naha bisi urang nu geringna, batur nu gede milikna. Keun antep. Nah, ku hal sarupa kitu, jadilah lakon kahirupan manusia mah bandungan ku ibu, bandungan ku bapak. Yen urang teh tina seuneu tong kapanasan diri ku milik batur. Geblus kana rumah tangga, jongjona rumah tangga lain gedong sigrong, lain mobil mewah, lain sawah lega, lain katenangan hate. Gedong sigrong da matak teu tenang. Aya semah ngepel acan, nyeri cangkeng. Aya semah nyangu acan, nyeri risirah. Jadi nu ditiangan ku urang mah lain gedong da eta mah nuturkeun sorangan, nuturkeun demi Allah. Ibarat kuring neangan harta pegat kana akhirat, tah pangrugi-rugina harta beunangan akhirat pegat. Mata kuring kikian teh naon neangan akhirat urusan harta nuturkeun sorangan da piraku nu hajat ngulum teu mere. Padahal eta teh lain tujuan. Kumaha tuh cek bu hajat teh lamun teu mere nya teh di modalan kitu ieu hajat. Geus heula. Tuh. Mata seuneu Pak. Sana teh gambaran tina amarah. Matak jelema anu boga sifat amarah geus moal balai hirupna. Deuk kitu deuk ieu batur ge keukeuh we disingeurepan ku sifat amek. Balik deui kana cai, sok urang guguru tina cai. Penat ku ibu cai, naik cai ka luhur. Penat deui rembes ka handap, dipenet deui cai sifatna ngadupak. Matak loba banjir geuning. Naon maksudna? Manusa nyieun kaalusan teh ulah pedah batu resep. Manusia nyieun kaalusan ulah kahalangan kuno ngewa. Urusan resep jeung ngewa kumaha hatena masing-masing. Yeuh ka awak kuring aya nu resep bisa jadi. Aya nu ngewa alah sik-sik melikna keur nu ngewa bener si eta ku payu-payu teuing dina ceramah turutan ku sia atuh. Lain kudu ngomongkeun. Heeh nya.
Komo ayeuna pan keur viral dina TikTok lin. Ieu teh tah. Nepi ka beger ge hese. Nah, 1000 jelema nu nempo kuring, init ka Subang ngabonceng awewe, urang Subang warabuhun, Ustad nana na TikTok ngabonceng awewe, na ulah. Buat ke Subang kudu ngabonceng doma gitu. Har. Maruk bapak, maruk ibu jadi jelema anu booming, jadi jelema nu terkenal ngeunah henteu, da teu hayang sing supah teuing. Cara rape teuing hirup kitu, hees wae hese. Pan ieu ge jadwal sare tadi nama. Ngan dipaksa ku nu hajat kudu ka dieu nya hadir abdi. Gantian tunuhna. Tah opat ilmu. Angin, cai, seuneu, taneuh, leukeunan ku ibu, akur-akur hirup ibu. Jelema nu panas barangan sok ngakurkeun takdir urang jeung takdir batur. Ari ibu tibareto jeung nepi ka detik ayeuna lalajo kuring, nempok kuring, aya teu merek pi ustadeun, sok tetep ka dieu, aya teu? Heeh, urang ge sadar. Di mana ya Ustad buru nungul kieu? Book kuat juga anak band. Calana di kieu-kieu. Heueuh ai geus takdirna mah geuning sa Jawa Barat ka Kurilingan. Bener lur. Cobaan ke mah RT bisi panas ka urang. Sok RT diudang sing badag sugan 7 meter. Tah gitu gamis sing ngangsar. Tasbih cekelan. Deuk ibu nyebut Ustad ka RT. Moal kumaha ceuk ibu? Aduh RT anyar tobat. Da lain takdirna. Iya si Neng seberapa tahun Yusra? 22 ai panganten pembuatan mana Pak? Bu. Oh tak can ka dia. 22 si Aka si AA seberapa tahun? 28 jeung 22. Geus takdirna. Nabi oge 25 jeung 40 geus takdirna. Lamun ayeuna di dia di lembur ieu terjadi kuring 40 tahun heg kawin jeung 60 rame tetangga. Aneh budak teh moal teu neangan warisan ngarepkeun modar jiga mah moal teu kitu Pak. Kunaon Nabi Muhammad 25 nikah jeung 40 wahyu Allah nekenkeun sarupa kitu pituduh Allah takdir Allah sehingga Nabi narima. Bari Siti Khadijah teh hartawan dermawan rupawan geulis beunghar bager. Di urang aya geulis ngan kumed, aya bager ngan teu bogaeun harta, bogaeun harta bager ongkoh ngan petot. Aya we dina awak urma kata sampurnaan teh Siti Khadijah mah dermawan, hartawan, rupawan. Geulis, beunghar, bager. Paingan atuh dicocokkeun jeung Nabi Muhammadnya. Tah mata kuring acan teh ieu teh kucan aya nu cocok. Nah, ini isuk balik peuting lamun pamajikan ngiblatna kana duit teh bahayaeun. Meunang teu a? Cek urang teh boro-boro nu hajatna ge meureun rugi mah teu mere. Disusul ditagih. Pan pi omong. Matak paingan Siti Khadijah dijodohkeun jeung Nabi Muhammad. Ieu teh nu terbaik cek Allah. Neng 22 tahun. Deuk ditikah ku nu umur 28. Yakinkeun itu nu terbaik. Da meureun ge boga mantan baheula. Geuning teu tulus. Heeh eta teh nu goreng keur Neng. Matak antep tong diulum-ulum acan deuk naon sia teh ngariweuhkeun. Urang ge boga mantan tara hadir deuk naon diulum ge tara. Tak cicing we lain sok ieu kawin datang bari teu diulem ngawibirang diri teh. Kos nu eueuh beungetan. Turutan kuring mantan loba pabalatah geus karawin osok datang teu hara raya. Nah hayang nonyok nu aya ge tah. Keun anu teu jadi jeung urang teh berarti eta teh nu teu hade keur awak urang. Tapi ieu poe ayeuna ditekankeun waktuna geus siap, walina geus aya, saksina geus aya, poe isuk tinggal akad nikah, inilah anu terbaik numutkeun Allah. Matak geus lah bisi dede ibu hirup sangsara terbaik. Nama jeung terbaik moal bisa judi Depok. Aya teu gablek duit. Coba nu beunghar hayang judi 10 juta loba duitna, ternyata kabeungharan bisa ngajejek kana jurang kahinaan lamun dipake lain di jalan Gusti Allah. Termasuk goreng patut terbaik. Punten bisa aya nu goreng patut di dia terbaik. Ibu boga salaki nya petot, nya hidung, nya begung de ongkoh, nya botak de sing komplit aya deuk ngaledek.
Tarima we ku ibu teh alhamdulillah Gusti. Alhamdulillah Gusti cing teh ibu mah dibere salaki kitu teh alhamdulillah jongjon hate. Nah cing teh jongjon ditatawaran ge salingkuh mungeun. Nah da biheung payu sadar diri da goreng atuh. Tapi lamun ibu boga salaki kasep ngarempereng koneng, mun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad da jiga ustadna Nagerhana lah. Tong hayang-hayang teuing kanu kasep teh sia keneng. Moal jongjon hirup cemburu datang geus cemburu teh nu akhirna teh pan ditutur-tutur pan riweuh repot mata kadang-kadang nu nusuh pasea teh lain nu boga salaki goreng nu karasep dicuriga HP dipariksa atau urang mah lamun ke rumah tangga deuk diedeng-edeng HP teh ka pamajikan tah bisi teu percaya moal salingkuh da di jalan pan dipupusan heula. Malahan bere ngaran namun aya ngaran Lilis dek digentos wae ku Udin kuring kacai Udin nelpon teu kabayang cek pamajikan Pak Udin nelpon moal teu ngadeg-deg setengah setruk nah da Lilis jerona tah punten ka bapak-bapak anu kitu geura tobat kaburu kapanggih sok Pak Ibu kontak tak HP anu bisa aya ngaran Udin curiga ku Ibu balik ti dia Pak kadikeun HP kade ada ibu ge sarwana deh. Akhirna tempo din tungtung hirup. Ma Ijah jeung si Hasan nya apal da ibu ngadongeng heula jeung abdi. Ijah jeung Hasan. Ceuk si Hasan teh atuh si Hasan ku hese-hese teuing maot. 3 tahun diganggayong atuh. Ingat kana dosa. Meureun hese payah teh ka dosa ka pamajikan digeroan. Ka dieu cenah Ijah. Cek si Ijah teh aya naon Hasan? Iya teh hese pas ora dikiki teh goreng-gorengna dora-dori wah kepot. Ka dieu cenah Ijah. Aya naon cenah Hasan? Kaula teh geus 3 tahun hese wae pae. Buah-buah tina dosa aing ka sia. Baheula geuning aing pernah ka kota 3 bulan atrok-atrokan. Da rumasa jadi lalaki ngorak-ngorak bari boga rupa. Ngaladenan aing teh awewe sajen dicirian ku Sukro. Bisi maneh hayang apal tempo we dina lomari 3 keler mah. Nada eta mah Ijah sugan lemek sugan nyarek. Cing lamun salaki ibu minta hampura cek ibu cek caleg ibu teh. Urang baheula pernah ngaladenan awewe sejen meuli di jalan cirina Sukro aya sakeler deuk kumaha ibu? Disiksa. Sok belah direk di kumaha? Di baledog, tako mosi ibu rek teluh cenah. Nah nyeri hate ibu. Moal teu lain bebe jati bare keur ngora aing kaduhung bebarengan jeung sia geuning aing geus kolot bingung panek dipikeun kumaha bari keur gering. Lain bebe jati tiba heula meureun dipikeun aing mental rek talak. Eta mah Ijah mah lebu cicing jempe. Teu lemek teu nyarek ngadon di gupayan, ngadon di usapan eta si Hasan. Kan bae Hasan. Maneh boga kalakuan kitu baheula 3 bulan ditinggalkeun aing maneh ngalakukeun kitu jeung nu sajen dicirian ku Sukro nepi ka 3 keler bae solehnya eta Hasan Ijah lain soleh curiga atas si Hasan nah cenah aing maneh ka amek kitu lain teu amek sabenerna mah aing oge sarua mata godaan keur lalaki adalah harta tahta wanita. Geus boga harta lalaki sok pepedeng kereng ka awewe saja. Eta olo unguk nokot unguk kabeh. Heuh nyaan ibu. Geus pepedeng kereng boga harta gitu lalaki sok aya pepedeng kereng ka awewe saja. Neangan nu leuwih herang. Heuh bener teh. Curigaan hirup teh. Muga jeung bener. Wah, ieu pengajian bakal balik ti dieu pasea teh jeung salakina. Ai maneh saha naon datana teh? Jeung ngamuk. Harta tahta wanita. Coba nu sangsara hayang salingkuh hayang. Nah itu tulus teu boga duit. Keur skincare ai pamajikan mah tara didangdanan ai keur batu mah aya uang skincare. Uang lipstik pamajikan mah lipstikna ge dicokel bilik. Nah ari keur batur di alusan. Tuh heuh bener cenah. Nya hoan nya abdi mah nya. Uang beras 300, uang skincare 700, 1 juta tah. Uang kamu 2 juta, 3 juta, salingkuh teh meruk teu mahal, mata kalalaki teh montong, kalau ka beak sawah.
batak Bandungan apa hukum agama jelema nu wani salingkuh ti pamajikan kadang-kadang hartana ludes beak kajeun sabeunghar-beungharna asa kapuji bro kuno anyar mah asa kapuji. Tah lamun kitu kumaha tuh sikap ibu? Tah ibu nu kudu boga lalakon. Kunaon lalaki bet kitu? Bongan ibu teu mere kajongjonan hate ka salaki. Coba lamun ibu pake rasa edek usaha, balik usaha, ibu teh edek usaha, bapak ka mana? Macul. Dinas mah bapak teh bikin 12. Macul dinas. Paculna sayapkeun. Diinjem ku RT geuwat cokot. Ulah nepi ka salaki deuk macul kokot tetengan yangan pacul. Pantai jangar karena sirah lagi. Kaos kaki tenen gigiran sapatu. Sapatu tenen dina golodog. Lakena geus disiapkeun, bekalna sangu geus dikamnistingkeun. Atuh cai geus akuakeun. Cek bapak teh mah bapak bade ka kebon teh. Ieu bapak paculna, ieu tekona, ieu bekalna, ieu sapatuna, ieu kaos kakina. Ieu nit bapak ka kebon heheotan. Kunaon heheotan? Bahagia. Sabab pamajikan ngadorong ku karidoan. Coba ieu masalah kidek ini teh. Mah di mana pacul? RT kamari teh urut jumsih. Belenyeng heula yang RT. Balik mah isa patuna ka mana? Teuing da kamari teh gigiwing anjing. 2 rungsing. Mah nyangu can boro-boro nyangu bapak pan hudang ge beurang. Raketeng tah halis bakal naik ka luhur hiji. Cai atuh sugan cai, beye jeung tiis. Ieu nit bapak deuk macul boro-boro heheotan. Nu aya ge gabluk pamajikan haram jadah pisan teu ngarti ka salaki modar-modar tah geduk macul di kebon jam 8 kurubuk patuangan aya we tomat batur da pamajikan teu sadar teu nganteuran kerewes kana tomat batur kumaha ceuk nu boga tomat mang tong dituang lain abdi pedit he kumaha heula anyar diobatna kumaha jawabanana kagok jang modar oge di imah ge eueuh nu miara. Jadi kesalahan paling fatal ibu tuh mere jongjona hate kanu jadi salah. Tah, jadi bapak nu naik derajat menang euy. Jadi dibelaan. Tuh. Batak balik salaki usaha rasakeun kacapena. Tempo ngajerug-jerug kesang loat leetna. Bapak gera cicing heula gera capek. Gek pan salaki teh cicing na golodog. Nggak cicing dina golodog sok sugan 3 wae mi teh. Jadi ada ceramah abdi kan alami. Jadi alami itu ente dibuat-buat gitu. Jadi segala rupa bisa dijadikan alat. Seserian ha. Tata ge ibu ning beberapa ketekan kunaon seri ku rumasa. Apal tina kicupna gitu pokoknya. Balik salaki usaha tempo lu atlet kesa ngoprot teuneun heula na golodog cokot cai nu tiis. Nah aku nu tiis tempo atuh salaki keur hareurang dibere cai panas mah setengah dileom. Jeung repot kudu niupan ongkoh. Sedengkeun penyakit jantung teh penyakit jantung diakibatkeun lain ku kareuwas. Kunaon atuh ku cai panas ditiupan. Karbon dioksida racun asup kana cai dileguk ku urang ngakibatkeun bakteri asup kana jantung nyanyautan tah hampura ieu. Jadi salaki nu boga penyakit jantung setengah dienrin ku pamajikan. Eta da atuh keur ngesang dibere cai panasnya. Cai tiis bro, cai tiis. Bikeun ka salaki ku leungeun katuhu. Baturan gigireun, heuh nya tak bau kesang, ai kana kesang nyebut bau aya duitna diambuan seungit. Tong sok kitu ibu teh teuing. Leguk ku salaki cai herang eueuh gulaan, tapi naha jiga nu amis, ternyata nu amis lain gulana. Nu amis budi pamajikan kasalakina. Beres gitu cokot anuk bapak bilih bade kajaman kongkoyangkeun di dieu tah dina punakna tungtun ku ibu kajaman entong ngablu komo memotoran cicing bisi salaki boga pangabutuh dekul kacai beres mandi tungtun deui ku ibu tah bapak ieu sarungna ieu kamejana ieu kopiahna bilih bapak teu acan tepan kebutkeun sajadahna mangga entong hariwang emak mah di dapur bilih aya naon-naon geroane emak bagikan raja eta salaki ngan ieu ceramah teh dijaro teuing tina kiceupna ge eueuh nu kitu tuh komo nu tukang kadon eah-eahan wah cenah da kumaha duit nano kitu ngalawan nu tukang mah ka urang beres salat ibu cicing deuk naon ibu nguliwed ka hareup kuliwed karena lahunan salaki nyuuh lah kalau kasing jarorowok
dah kieu patut atuh hirupna kulibet kaharep cekelan leungeunna bapana hampura capelung seripuh tunuh bapak teh geuning melahan jisim abdi hapunten ti luhur sausep rambut ti handap saipes dapal abdi can bisa nyugemakeun can jadi pamajikan anu bener-bener dipikahayang kudu jadi salaki hapunten Allah sing sumpah tuh itu nu di ditu ge teu percaya mimiti keur bobogohan kikituan teh hapunten nya tapi ka inet ka taman langit motor butut gitu dorong kuduaan kajen hujan angin dodar gelap demi cinta kabentar golodog belegug sia teh tapi ka cinta teh matak jadi buta hirup teh Aing ngiuhan ting lain demi cinta berani dibentar golodog modar atuh teh tah ieu tah cinta buta teh bener loba nanya udah makan belum ngirim beas ke cadu udah tidur belum mata ngabalas WA ke ku acan nah cinta jadi bolohoknya bu ya keneng dengan cinta teh akal teh gunakan ulah jadi belegug hirup teh seberapa tahun Yuswa nya 19 orang mana neng orang dia hah Kopo Sayati oh nya soalnya merekna asa beda gitu soalnya abdi geus mineng ka dia merek ieu mah arapal pinternya orang matak iya nu ditanya ibu hoyong ditanya hoream teuing oh 18 tahun 40 nah neng mah jeung seserian neng 18 40 malam cek nu tukang bari di harewosan entong sia kakolot nah da urang ge moal ibu nah da rumah tangga teh butuh ajwad teh cocok 28 jeung 22 cocok teu jiga anak jeung bapak coba urang jeung neng TBC urang bawa ka uluman geuning jeung anakna anjir jeung nu umur 40 tahun keneng lain mikiran geuli lain mikiran geuli lain nu 40 geus seubeuh teuing nempo nu geulis jadi nu 40 mah supaya bungah pamajikan imah dek nyieun gede mobil sadiakeun bisa rek indit-inditan ulah hayang da boga pamajikan kaos teh indit-inditanna ge riweuh jadwal ayeuna ti dieu beres ka Cianjur ka Marga Asih isu ka Kuningan los deui ka Jawa Tengah belenyang deui ka Tasik belenyang deui ka Subang haben deui kitu dek iraha urang babarenganana ari kitu mah neng hayang moal urang meuli mobil tuh imah gede mobil boga atuh mitoha bisa hayang pila urang neangan sawah lega tah itu budak teh geus ngajorojoy hatena teh eudeuh ngan ayangan kuring 40 neng 18 kuring naik angka 80 berarti neng ukur 28 bayangkeun Pak sanu rugi urang mobil boga sawah boga pila boga maut urang sanu ngajedog maru tah matak ampura neng moal ieu teh kala boro-boro ibu urang ngomong teh kuat hayang seuri mantak ngabejaan ya kakolot nu di dia nu keur baleger jeung budak SMA geura tobat beak tah harta teh lain salah ting budak awewe bapak nu sok kasep nya mantak ampura neng nya moal wios mangkane lapur teh neng imah gede pagi ustad tipe beuki ngagombal dah hatena mah 50% geus ngajorojo itu teh daripada neangan budak ngorah hirup sangsara mending kan udah kolot seeutik kadar nu pasti aja hirup mah nya Bu geus heula disebut we ajwaj teh cocok serasi seimbang kuring 170 cm jangkung berarti minimal boga pamajikan teh anu jangkungna teh 160 150 apaan tina sirah ka dieu teh kana 15 cm nah apaan iya bagian ngaleng jadi lamun pamajikan 150 tadi kaleng teh di dieu tah ayeuna neng sabaraha jangkung sugan we atuh tinu tadi eleh teh dieu meunang gitu aya jeung 150 mah nya aya lah berarti di kaleng teh di dieu Pak dibawa ka uleman dah cocok atuh coba lamun kuring boga awewe nu sauted di kaleng teh ibu di dieu aduh 2,5 jam ngaleng kieu da balik teh asam urat cocok secara awak cocok secara rarai
Cek secara harta mah henteu. Urusan nu beunghar jeung nu beunghar ngadu aja nih urusan sangsara mah sarua. Ieu mah cocok teh, cocok oge cek hate. Sabab pamajikan hayang sakinah mawaddah warahmah boga tugas anu mulya. Nu tadi tugasna teh sing bisa ngarasakeun kacape, kalungse, karipuh, salaki. Toong patuanganana bisi kempleng. Oh berarti lapareun, geuwat ibu nyangu, singpulen, dekul nyieun sambal, sadiakeun kurupuk, keun bayatong jeung deungeuna. Nah asal imut ibu ngagelenyu, someah dareh hade budi alus basa ka salaki. Bapana hapunten, tuang teu sareng rencangna, hapunten pisan. Urang teuneun urang tuna we, artos mekeun urang babarang tuang teh anu aya. Tampo salaki huapna sagede peureub, lop. Kunaon eta ku bungah jeung bahagia. Ternyata sehat teh sumberna kebahagiaan. Paingan batur loba dahar daging ngadon kolesterol, batur bukan dahar daging sapi ngadon darah tinggi. Kunaon hate nu kurang bunga. Bener, ibu dahar di walungan tuh sisi walungan barang dahar jag-jag ya. Nah anu di restoran unggal poe ngadon setruk. Kunaon pan kudu mayar wae. Tamatak nu bakal jag-jag mah abdi. Nah makanya abdi awan kuring unggal poe kanu hajat dahar teu mayar nya atuh dina henteuna abdi nu hajat ayeuna ngalarti dibahankeun jeung kadang-kadang hirup teh indah abdi teh jijing teh di luhur gunung Logawa kabega apa lumur Logawa pan luhur gunung nanya jadi di Logawa mah aya mutiara tersimpan saha eta ieu moron mah jeung huhuhan teh ngan cicing di Logawa berat moal sanggup neng di kopo mah hayang sate tinggal leos ka jalan da kota hayang meuli apel tinggal leos hayang duren tinggal leos coba kuring hayang meuli sate wae 20 tusuk harga 50 kudu boga duit 100.000 apaan ongkos ojek 50 matak eureun abdi nuang sate tapi Allah mah maha adil tiap poe abdi bebelenyengan pangaosan dina dus teh sok aya we sate. Itu ceramah teh keur panganten, keur ibu mah entong kagok lah. Da teu mungkin sok engke bapak sun kening ka pamajikan. Ngamalkeun ladang ceramah si Ustad. Kumaha ceuk ibu leuheung. Ari ieu mah da panganten diawali dengan kebaikan maka tungtung lagi kahadean. Ai ieu pan diawali ku dogdag. Mana buktina eta ngahudangkeun salaki ngajekok bobokong. Bandungan kena bulan puasa ibu beges masak ti jam 3 tunuh ongkoh ribu ongkoh aya salaki mantuan nungguan dihudangkeun we nya paingan berora hayang sun tengening nu aya ge ngadon hayang suku diangkat ka luhur hiji rok disingkapkeun rap sigrap Purwadewa ngagerem deuk ngahudangkeun salaki cek brother kana bujurna hudang bagong Ari jengkel dua mun iya dienum kabeh ngerebak beteung nah ari ibu rek ngaracun itu apaan patuangan teh sebagian keur minum sebagian keur makan gitu pan sagelas ge cukup ieu 2 gelas atuh kembung jeung kumaha daharna deh aduh aing mah oh mana we nu resep gitu teh lamun kurang teh diinum di tengah hargaan nu nyuguhan duanana sabodenya ustad ngerebek dinya sok bu lah awewe bamajikan hayang nurut mah contoh ngan cek urang rada sese sun kening anggar pa masalah ki urang keur aya pangabutuhna geus beres bapak pangabutuhna aya kikituan eueuh sugan nganuhunkeun ke pamajikan hanteu nya apal urang ada ibu panu curhat ka abdi jaga pola pikir salaki tina naon tina karungsing matak ibu teh ye lamun salaki eueuh teh tong ngador lain memotoran jeung babaturan teuing moda dok yoga dok senam ngarah naon ngarah langsing juk 2 tahun senam geuning teu langsing kadon tukang senam tibatan langsing kalah kabeuki ngobog jeung reb jeung kalah kabeuki rubak awakna ge dari tempat teh ku kuring diizinan ku salaki senam teh sebenarnya lain ngajaga awak-awak teuing lain
geus senam teh pan ulin liliwetan goyobon comro misro balik ka imah teh beuki meber awak teh tempoh salaki meotan nah mikiran hutang urut goyobon tong pernah keluar ti imah tanpa izin ti salaki. Pertanyaan, ibu datang pengajian ke dia izin heula teu? Alah anu henteu wih dibahayaeun tuh. Ibu pan aya di suguhannya kudu hajatnya. Wayahna ulah tuang. Salaki keur nungguan. Matak cekuring mah talung nu teu datang ka dieu mah masak, nyomo, nyangu. Salaki datang ti kebon, Pak, urang tuang, dregdeg. Cek salaki teh teu pengajian. Heupan bapak teh acan sumping. Ieu tanu bahaya. Masak acan, nyangu acan, salaki teh tah keur ngah-ngeh ayeuna teh. Matak cek urang mah aruy ah. Kajidanya moal aya ustaz nu balik ke Mustami. Kumaha tuh cenah ustaz lamun Mustami baralik? Ah atoh tinggal ngeusan. Teu kudu riweuh. Jaga pola pikir salaki. Ulah nepi ka ngarungsing. Ngan ibu perasaan mah hese eleh, Pak. Moal pernah aya nu meunang lalaki debat jeung awewe. Asli sing sumpah. Moal aya nu pernah hayang eleh awewe mah keukeu mar kedeweng. Sok rasakeun. Tapi hiji awewe Pak anu paling power keur lalaki nalika geus teu peduli, nalika geus amak-amak teuing, nalika geus hoream-hoream teuing, hampura awewe lebih kuat nahan katimbang lalaki. Bener tuh Bu. Ibu geus nyeri hate, acuhna bebeakan, mangsa bodoh, deuk nguseup, jug, deuk ti kalebuh, pek, deuk ti karelep mangsa bodoh, deuk dihakan ku hiu, teu nanaon. Power awewe lamun geus kitu. Deuk beak sawah, mangsa bodoh. Dek rungkan ekonomi terjadi masalah. Lamun awewe geus acuh hampura bapak nu kudu loba mikir. Lamun masih kena aya timuru, ngambek, ieu alus. Artina masih kena perhatian. Ngan lamun geus cicing dina angka cuek, acuh, sabodo, artina aya nilai kanyeri anu teu bisa dicaritakeun. Bener Bu? Apalannya urang. Apal nya ge ngalaman acan tinggal ngadongeng we jeung nerungkad rumah tanggana cinta kunaon. Mata tugas neng teh jaga pemikiran salaki ulah nepi ka rungsing. Teu meunang kaluar ti imah tanpa izin teh salaki pan ngeunah salaki usaha teh percaya pemajikan aya di imah kangnya. Da anu lalaki gak kacau perasaan mah urang keur ka mana karep nempo postingan Facebook jeung babaturanana komo lamun aya jalu mantana waduh Kang raoskeun ku akangnya Kangnya ungek da meureun ngalaman aya urang mah nyaho teu pernah da alah Ibu uninga ieu naon jika nu hayang dibaledog ieu kuat nyebut tuh payu anjir tega tapi eta budak juga eueuh di dieu sieuneun aduh ya Allah jaga panona tina naon tina tetempoan ka awewe sejen artina segala rupa anu terindah tembongkeun keur salaki deuk diskotik dijieun di imah ge sabodo daripada urang baong ka diskotik mending pamajikan kerebek-kerebek ge sora lumayan lah antap cenah karaokean atuh urang nu jogetna tapi tertutup nyawer 500.000 daripada ka artis rugi ka pamajikan makan genah keur sanguna matak abdi make lamun keur resiko joget heula urang karaokean heula lah laguna hayang lagu anu keren-keren koplo bajidor cabut duit wah sok mah itu sing seksi lah anjir joget daripada joget luhur panggung pi omongan ibu tepan sok salah joget luhur panggung dicarek nyawer artis dicarek ari ibu tuh jadi artis matak naon Pak ulah kali itu mak ge bisa jadi artis aduh ngan laguna hanya ka tetep dede kumaha jogetna atuh biung arah da neng wayana latihan nyanyi ti ayeuna salaki teu ka masjid bae ibu nu jadi ustadah kali-kali masalah kita ceramah ibu atuh jadi tukang MC na pek bae
komplit rumah tangga ulah monoton nya sabab lalaki teh 80% hawa nafsu anu jadi lalaki ngaraku lah 80% adalah hawa nafsu mun ibu mah 90% adalah kesetiaan lain amin nyaan teu nyeri-nyeri teuing teu ripuh-ripuh teuing teu kadempet-dempet teuing can pernah aya ibu-ibu nu menta ragrag talak ka salaki tapi lalaki 80% geus ruksak awakna geus bijil sing kayona geus bejrod oh nya naon atuh oh dasar sarua eta keneh matak jaga panon salaki kunaon ku penampilan ibu jadi ulah bau kesang lamun bulu kelek bersihan ulah nepi ka datang angin ulah tapi bebengok lalaki ge ulah nuntut ka pemajikan kudu berseka ari manehna teu berseka danger kudu saimbang bener sok pake parfum di imah kuduaan sehingga keluar ti imah parfumna eta balik ti imah nah jadi beda parfumna mata irung ibu teh kudu seukeut aameuan kade babab nu ngaranna lalaki mah 90% adalah hawa nafsu geus boga pamajikan ge anger panonna mah sok ka mana karep beda jeung ibu mah tara kajen goreng patut salaki urang setia ngan lamun geus nyeri-nyeri teuing tah awewe ulah dikira moal aya nu meunang ngalawan ibu-ibu bapak nyarekan ka pamajikan ragrag talak ternyata kaduhung 2 tahun ka hareup bapak geus boga duit balik deui mah urang uih deui kumaha ceuk ibu teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan daripada meunangkeun sia bari salingkuh wae leuwih hade nu sangsara tapi satia tuh tempo Arjunaku padahal mah hampura usaha ge henteu Pak tapi dia anggap Arjuna nu penting hate nu ngeunah jaga ceulina tina naon tina dedengean dongeng batur matak ulah loba nganyang ka batur teh kitu tah ayeuna babaturan urang keur alus bisa meunian urang hiji waktu goreng masih eta nu bakal ngebongkar aib urang ternyata tugas pamajikan teh ngajaga salaki panon jaga tina tempoan ka awewe sejen cepil jaga tina dedengean gosip ti batur sirah jaga tina rungsing sampean jaga tina ngalengkah salah beteung ge kudu dijaga tina laparna sabab lapar deket jeung nafsu rasakeun ku bapak lapar mah deket jeung nafsu da ibu gebeureun saruanya tuh hiji eta nah asa beuki deket dua hayang sakinah hayang mawadah hayang warahmah rada hese Pak wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun tebus ku hidup kunaon nebusna salian ti ngajaga salaki neng ge kudu bisa ngajaga perasaan indung jeung bapana jadi neng teh boga indung bapa teh opat si mamah si bapa tadi itu aya indung aya bapa ngaranna mitoha jadi opat nah doraka ka mitoha sarua jeung doraka ka indung bapa komo bapa mah itu akhir nongeng dijejak atuh wah dorakana ge badag pisan penta doana kusaha kuduaan maka orang Sunda ngayakeun nu kieu atau ka dieu Bu nu bade siramanana nya lamun oh akang aing ngobejaan atuh meureun geussan teh tadi nih apaan kita bagi-bagi tugas ya Kang ya tah poin kadua mah ieu tah poin kahiji mah pek jaga salaki tina lapar tina panona tina tetempuan kanu sejen tina ceulina matak rungsing tina pikiranana matak jangar ulah kaluar ti imah ulah ngencar ti imah tanpa izin ti salaki usaha di imah eueuh pamajikan di dinya rungsingna salaki na ka mana nya haram jadah teh nyangu eueuh abung aing keur kaluar sok burger teh tidinya matak wayahna nyempod awewe soleh mah nyempod ka jeung nepi ka bulukan lah atuh hayang pan healing dua nana kudu babarengan ka Pangandaran oke joget oke ajojing oke duaan joget luhur panggung pek duaan lalajoan ku ibu uluh nu garelo tong kitu ibu sebenarnya urang teu bisa ngarasakeun naon nu dirasa ku batur neng heuing sakinah mawaddah warahmah rumah tanggana teh sing dibengku ke kebahagiaan dunia akhirat sing ararawet pangpangna da kolot mah harta banda nepi ka beak asal nepi anak awet geus jadi kabungah ibunya
kolot make kikian teh hajat kikian teh make modal anu badag nu penting mah tebus ku neng sing awet sing hormat kanu jadi kolot sing sujud kanu jadi bapak doa nu paling matih doa nu paling seukeut iwal teh doa inung jeung nu bapana sakitu ibu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumbur jemar si hampurana para leun anu kasuhun meninggalihun dipamri hampura nu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.